jalma leuwih manusia mah Allah tata maning panku tata maning Allah bismillah sasalawat sarupani pantu kahana pangamparan kagigirakan ngabing berangajeung ngapeuting berangajeung ngapeuting urang asa ngarumpun ahadap asan batara Kabatara Nagaraja Kabatari Nagarumpi Kapangerangan bagus jaga anu bisa nyongcruk laut napak sagaran lulus bumi ngapung ngawang-ngawang Kapangeran manjur peti luling dinambut munang kaula sejang akhirah saya hatur bakti samuangi sapuluh kanan ugi kasari katampi kateda katarima pangabakti di abdi syariat alik tenan dibaktikeun agar nu disebutkeun singetna kaiwan-wanu kainungan tangandung karamanu tengayuga kaibu hawa karama adam ka Gusti ka wali ka Allah ka Rasulullah kadulur kaula sobat ka panca kadulur kaula nu kagenep ka 7 panca kadini para jibatin aki para jibatin anu bisa narekakeun anu bisa nyarupakeun anu bisa bimbang karena kasahan urang didunya atana rezeki urang ku tetapangna kadurungna kalisungna pilih aya kai pakuku kasong-kasong pacong-pacong beda abu nyapara pun tapi pun kan negai saya ibu mengkuat di daerah ulah jail kaniaya sabab naon manusia mengangkutan yang mana Amin sun kanu gelis di Mas Lesnawati dan dayang sari Sri Pohaji disik-sik didamel wajib dicacat didamel opak digeol didamel dodol ulah rek madawakeun badan ulah rek ngebadikeun diri ulah rek nyedikat kana badan ulah rek ngabendrong ka nonton malah mandar nyuhunkeun mulusna Amin sun
sanes wanci kula ngondam sanes mangsana atuh malah manan nyuhurkeun mungkin tawantik di katabihan nyawang di keangkangan nada agung nyapara carita lana rasa bilawang kancana nu hayang dilalakonkeun luhur tujuh Bandung kadelapan di sorang salapan heuleuh-heuleutan 10 raja bantara ada teh dibuka ke cukup manik astagfirullah dibuka kudu pujangga kudu rancagena hati dibuka patinggalan punah lampah bari kola punah gawe bari gawe punah icak bari ucap laut biru tibeh kidul ngan biru lemah laut kaya tibeh wetan ngan biru lemah laut koneng tibeh kaler ngan biru lemah laut hijau tibeh kulon ngan biru lemah juri noyan diri masing-masing ranjing setan noyan diri masing-masing ranjing tapasmi raja aheng raja kang Rasulullah Jibril ngilangkeun Nabi Adam manyapkeun sakabeh leung ku dulur kula kabeh kidaungna kigaungna jeung nyi kedeng lodaya ulah jail kaniaya kepada Muhammad sababna awan manusia kaluputan kuhiang